Pasawakan busana maneka warna busana maneka warna sir pakapus ketemuan yang pacarake insya warung renggeng balik nawarata Paulus lampai pun Pandawa Kurawa nuju ngayunan Bratayuda di Tegah Kurusetra tempatnya dugi kadanget ayeuna teras-terasan perang antawis balak Kurawa balak Pandawa di Tegah Kurusetra sang nalendra Prabu Batra Kresna aya di kemah anu kasebat kemah Randuwa Tangan anu ngahajana aturanan lengeh aya secaki terapi Padmanegara Undiraangan di kakawadaling lisan mekaten penganti kalipun yai kaulah rayi dalam Padmanegara nampi kana pembagi wayuk semua ngahatur kesemasun kemhoyok panjenengan ye kaulah sastuti sampean diterima dari tangan orang tua tengen simpen pulga hati pudai mata kaya ini kali perkawis dinan rupiah kerapatan agung semutan alik mugia tiasa kemalu oh salin maklum raja latil perkawis tansah diajeng-ajeng naon anu pernah dijalankan kurai dengan dinten iya ngayunan Bratayuda nuhun asa wajar upama ayeuna akan ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna kaki ade Setiaki anu parantos sepak terjang banting tulang dina mangsa nyingkirkeun bajulengenkeun sakatuhun nangtukeun adil jeung bener sanajan nepi ka ansur minang tempur perlaya minang Dalagapati di minang Julit tapi di dia gumantung karena niat bakal aya nilai bakal aya ajen lamun eta paniatan teh bener-bener sapi ing pamrih rame ing gawe topati jiwa raga nyawa hadirkeun kasalamatan negara jeung bangsa oge pikeun nantukeun adil jeung bener sajabana ti bakal aya ajen teh nyaeta bakal dipika contoh ku jalma-jalma sapaneureun urang saperti karuhun urang kapungkur dina mangsa nyopot kemerdekaan tina tangan jajahan teh teu saeutik anu mati teh kurang anu korban getih dikocorkeun masuhan Ibu Pertiwi natukeun bener jeung adil ciri tuh tinggali tutunggul lu parentul lu tugur di luhur kubur tetanggaran hempak di Taman Pahlawan eta lain tutunggul tempat pamunjungan lain tetanggar tempat pamujaan tapi harewas beja ka urang sararea
pikeun neruskeun pajuang upami ninga kana sawatawi sejarah sanajan manusia teu perang oge bakal maot timah bakal mubajir lamun urang paeh alatan tina laku lampah salah leuwih ti luntah derajat leuwih ti sato tapi bakal jadi sulit tauladan lamun urang gugur di medan tempur perlaya di medan nanalah pati medan jurit nah tuh bener jeung adil malah cek Allah mah disebut lagi mati syahid panuhun ti akan di mana-mana orang bade init ke medan jurit perlayanan lumampah ke medan nanalaga lumaku ke medan tempur teh omat ulah gugur memeh tempur ulah perlaya memeh perang iya hiji papatah hiji patwa ti karuhun ulah gugur memeh tempur ulah perlaya memeh perang maksudnya lamun init ka medan jurit di barengan ku dengki lumampah ka medan nanalaga mawa dendam lumaku ka medan tempur mawa ujung eta hartina teh geus gugur memeh tempur perlaya memeh perang pati memeh jurit poloskeun jiwa salabarkeun jiwa raga beri jeung niatan nya tapi kenal tukeun bener jeung adil teh leres balik deui kana ucapan anu tadi yen manusia sanajan teu perang oge bakal maot jeung anu aya patulah patali janji urang waktu di istrenan waktu dilantik jadi satria teh nyaeta sanggup nying harapan sagerupa pasuaran tanpa dibarengan ku arajeun subaha ngeureuy mikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahana pun mumuncangan ayeuna rayi mantuan ti pihak Pandawa anu teu saeutik ti pihak Pandawa ti kawit Bratayuda jadi Kurawa teh nyaeta ngabogaan pasukan teh 11 divisi ari Pandawa menganukur 7 divisi tapi ayeuna kaumulan tetep di pihak Pandawa anu 11 divisi ayeuna geus sahanapeun Pandawa laras anu aya Kurawa nganukur sang kuning anu lanana teh jeung Dursasana jeung Suyudana ayeuna ti pihak Kurawa teh dek merek dek mawa pasukan sesa-sesa kamari nyaeta dina gelar perang bulan sabit dupi ti pihak Pandawa nyaeta Diradameta ieu nanakeun divisi Kurawa teh geus saeutik deui Senopati di pihak Pandawa anu bakal maju dina dangan ayeuna teh Sang Kuning jeung Dursasana eta anu jadi bibit rurujit inu rurusuhna teh Sang Kuning ahli politik teh eta politik liberal anu dibawana ge politik anu doma tapi kapecah belah antara Pandawa jeung Kurawa alatan manehna
anu bakal jadi lawan Dursasana geus kekerot ti ayeuna keneh nyata Bima. Di mana? Pilawanan Sangkuni nyaeta Sadewa. Tah wayahna anjeun mah dina di Rada Meta ieu teh cicing dina Ceuli Gajah paribasana. Sabab divisi ayeuna teh loba keneh pihak Pandawa. Kitu akibatna teh akibat dina gede hulu. Lebih kata eling-eling dugi kaki waripan Siyudana tetap dek ngalawan, tetap bertahankan kahawakanana sabarukna meureun moal aya palitungan manusia mah atuh beda jeung sato seperti anjing duduk di jarian paehna teh ngarukur samat bilatungan tapi jelema sajabat ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewa-sewa. Tadi dia pentingna taliti jeung hati-hati jadi manusia. Tak itu wayahna anjeun kudu ngadekeng Bima, kudu ngadekeng Nakula, Sadewa. Wah, eta mah parantos cari kewajiban, parantos janten kewajiban rayi. Hoyong gura rengse Ibu Rata Yuda teh lah. Hayang geran ningal ngajolor nasi Siyudana Raja Hawak, Raja Biadab pengecut nya jangkung gede da puguh kawani atuh aya awak jangkung gede tapi burihna leutik Siyudana ngaranna ge tina Sudon tadina cenah ieu macam anekdotna naon astina teh tina asa tina kecap asaetonna hartina tempat setan. Bacok anekdot cek gulu pisan teh. Nya. Ngan pepeujeut deui akan pacuan rayi Padmanegara dina initna ka Medan Jurid lumampah ka Medan Danaraga teh koloskeun jiwa raga. Ulah digagantelan ku sirik pidik ngewa dendam jeung sajabana. Sabab naon? Sabab bakal jadi hijab. Lamun rayi pinuh ku kadendaman yakin bakal netes semplek nincak semplak kitu salah lain. Cing persanten. Tidak waktu dididik ku ngadinten ku sarila. Sakitu? Banget, Pak. Dia stop tuh. Bima anu dina waktu ayeuna bakal ngayonan Yuda jeung Dursasana Sadewa jeung Sangkuni. Aya siapkeun tenaga jeung pikiran ulah sungkan bibilasan tapi akan mah tetep dek ngusiran Arjuna cicing disatukangeun bisi aya pasukan musuh anu ngalambung nyaeta bisi datang ti tukangeun akan tangtuna oge kudu waspada jeung permana tinggal di mana sabab ngaran-ngaran musuh anu geus kadese bakal dieun rupa-rupa cara pikeun ngagubrakeun musuhna. Wah, kadang. Wah, nuju perang, wah dina politik. Ngaran-ngaran politik mah bakal neangan rupa-rupa cara pikeun ngagubrakeun batur teh. Eta kadang-kadang ngahalalkeun kana sarupa cara. Eta lumawi pentingna beragama teh kitu tah. Supaya ulah kabablasan hirupna. Tak kitu manawi. Sae rupina dinten ayeuna kerek kaula bade mimpin pasukan divisi anu dipimpin ku ulah. Bra, lumampah jeung lumaku. Da akang oge sarua. Dina isuk-isuk ieu tatan ilmu panemu jampe pamake. Oge ulah tuna. Urang mah ngabogaan hiji budaya. Ari budaya urang teh nyaeta mipit amit ngalak menta nete taraje nincak kamalan nuktik lari mapai bukti nyukjur walungan mapai wahangan. Ya. Kudu titih apik bebeja heula menta restu ka inung bapa.
kakula warga jeung sajabana menta dihampura naon sabab kurang bisa bisi miheulaan balik nyata balik ke alam nirwana alam asa poe panjang negara tunjung sapurna alam nu teu kaselang-selang supaya ulah loba balitungan engke dina mangsa kiamat hartina di poe akhir pikeun ngurangan timbangan wayahna gedean kahadean ti ayeuna koros sanajan keur dipang perangan nulung kanu butuh narang kanu susah mah tetep jalankeun mangga rupina ayeuna keneh kalau bakal mimpin divisi anu dipimpin ku ulah brak lu mapat jeung rumahku gitu. Mimitin rayang rana kondur saking pangkonan nalendra setiake hati-hati mimiti dirayang rana denera hingkang kondur saking pangkonan nalendra divisi di pihak Kurawa geus ngurangan tidak 11 divisi ayeuna nganukur kari 4 divisi deui tapi Pandawa tidak 7 divisi ayeuna genep kari 5 deui yakin piling geus ngabejaan yen Kurawa pinangih jeung kahancuran di dia rubuhna kakawasan seyudana anu tiba heulangan ukur ngaku gulung kahawakan raja biadab raja hawak teu seubuh-seubuh morokana muamalah model sidik batur mah dunya anu diatur ku manusia ieu maneh anu diatur ku dunya anu teu mana bakal ngagencet hak Pandawa oge nepi ka wah di aku tapi parendene kitu wong becik bakal kaciri wong salah satruning Allah mangsa ieu poe akhir Bratayuda mudah-mudahan syahadat abdillah bihot kali cekotnya kali ya badai arangkat deui dulu ke tengah lapang Tegak Kurusetra
ayeuna teh Senopati teh juragan Sadewa sareng juragan Bima. Wah, beuki dieu beuki semangat gunungan dewe. Semua kabeh hatur jeung nuhun. Damang cager nuhun. Komiti asa mapulan komiti asa gitu naon sang kuning mah sawios lawan abdi mah. Jangan abdi mah. Da eta anu jadi bibit rurujit inung rurusuhna Pandawa jeung Kurawa nepi ka perang. Pandawa eleh main dadu alatan diricikan ku sang kuning. Hayang ngabiri abdi mah ka sang kuning. Geus perang nya. Saha anu teu kitu hatena tuh. Ya mudah-mudahan we rengsek we ieu. Semak kabeh hatur ulah dodol. Mana bawa maneh? Kitu we di kemah ulang. Ngebul we pun bapak mah mulai menyan ngadoa. Nya tempraknya ning sila. Ayo bapak dewek sok mulai menyan wae anu hubunganan aja doa. Ada tong ulah sing bisa misahkeun mana agama mana adat. Mulai menyantai eta teh batu loncatan supaya jelema bisa taun, bisa bismillah, bisa ngadoa. Aya kana jelema nu kanal kana kapercayaanana di mana melak pare geuning can panggih jeung menyan mah tarawa ka taun. Eta teh bukti sejarah yen bangsa urang teh baheula zaman animisme dinamisme. Ulah dicarekeun bae. Pandi ubarana mah ku inamal amalu biniat. Lamun meuleuh menyan niat nangonang jurig teh salah. Oh, nya kumaha niat. Aing geus ngarti mapan. Eueuh menyan oge joderek we taun bismillah. Eta aya eta teh doa taun bismillah teh aya doa teh nyaeta pikeun ngalempengkeun paniatan. Ulah cekcok dina basa mah. Buktikeun dina amal. Buktikeun dina gawe abeh teu parasea. Oh bener. Doa anak itu ke pemanehnya. Datang niratan ngademan ewo pakulingan rana. Ewo pakulingan rana. Di
dibantun ke jaya ayo jujur iya ayo dukung seni budaya sepi hidup bila bila kumaha kedinginan luhur kenang jangan nu balik kumaha tutur kenang kumasuli sunat turunan sunat sawawata Pak Haji Bambang sunat Raya lumunur mibitin raya ngerana mandek satengah marga Arya Setiaki Astra Noblian Astra Jingga Dawala Wide pada nyakseni anu bari arangkat ka tengah tegak kursi ngandika bot abdi cager aya hibar lah dol dola mare dola aya hibar kula bari sigareng nuju dagang pulsa nya nuju ngasah serurit. Nah, anu ngadin dan oge abdi sanajan pangkat RT acan ngiring lah.
giring berjuang mati-matian abdi di Tegal Kurusetra cewek abdi mah yang ada nugus lulus karena di Dagor kok iya aya nugus letoy karena dituntun iya ai madat mah sakuna teh di kumaha kok iya kita kau sok itu besi batur teridoun namun barang batur barang mereka ulang teridoun kadeng cing hati-hati ulah akan diparabkeun ka anak pamajikan secara langsung eta teh diracun anak teh bisi aya mamalah anu teu hade anu ikhlas we anu ridho tong make jeung daek kuras peras kitu pamali nya ieu malajeun na dijieun petugas wah cek selamat na takut nya motor bodong oge tewak tebus deui tewak deui tebus deui sok itu bisa dipakai marah anak pemajikan silakan jadi mamana eueunan teh kelakuan gitu nya tebongkeun laku lampah nu hade nya cing karunya kana awak ulah diparaban duit itu haram teh nya ya haram teh di Jabar di PS mah harum ternyata ulah gitu dek dibawa ke mana rakyat teh bingungan rakyat teh ayeuna teh saha tuturkeuneun saha puntanganeun dek dibawa ke mana rek kumaha sedangkeun geuning aya pangabutuh mah ka rakyat deui rek teh kitu kumaha sabab kedaulatan sapinuna aya di tangan rakyat geura pikir lamun eueuh rakyat rek mimpin cucunguk ka rakyat ngadoliman ulah kitu sing ingat kana mimiti geuning baligo pagede-gede halus-halus Rangah erenge ngajak seuri geuning make jeung daek datang ke kampung-kampung ngadak-ngadak bager di sakedeung nya ai geus gek dina kursi ngadon culang cileung neangan palingeun naon sugane atuh anu alalanjar momoanya euy sugane nya oh iya mau anu geus teh geuning kararitu sawareh mah nya akak geuleuh kalau kitu lain geuleuh dewe karunya ka rakyat ulah ai geuleuh mah sabab naon akak percaya Allah geus nyieun neraka percaya teu kudu dipikangewa ku urang dang teh wadahna aya neraka nya kan kudu lujeng we ayeuna mah kitu mode pemerintah ngayakeun pangbuyan gitu keneh urangna ulah ngayakeun tindakan atau main hakim sendiri ngomong ngayakeun tindakan anu anarkis mah ciptakeun daerah anu kondusif salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala pawidang anu aya patula-patalina keur kapentingan negara jeung bangsa nya salah urangna atuh da baretor dan anu kitu diparilih nya dumeh dibere duit 50.000 nya dua poe ge beak 50.000 mangan sangsara 5 tahun oh ya nanaonan gitu peta itu kan ulah lepas teh nu bisa anu kasinggung
kalau kasinggung tapi kata BC ngelain urusan aing. Ya mudah-mudahan nu anyar nya murid Jara Radi waki-waki urang di luhur nunggeus atuh ieu mah nunggeus nyeun kasalahan ongkoh hayang deui geus. Heeh. Iya. Bagi gede dengan tanah baligona. Tah kitu mah. Keur. Gabunganna mun merdeka negara sakedeung. Tadi dia ya. Hai negara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas. Sumuhun anu handal. Bener, sumuhun. Tak kuasa kitu ayeuna teh keur ngeureuyeuh urang teh. Dina berat tayuda ieu teh nyaeta pikeun ngeureunnan jalma-jalma nu karana itu model sayudana saparakan sa anu disebut Kurawa. Anu salila dengan ukur ngarah ngarina karaya jelema nepak dada rejeki dulur dileglem hak Pandawa nepi ka dieu aku nepi ka ayeuna teu hatena. Hah? Sumuhun hatena geus karatan. Pentingna urang beragama teh kitu. Sumuhun dan kade ulah dina sungut wungkul da dina waktu ayeuna teh jelema teh didedet-dedet teh ngalukur teori. Hah? Dina perakna mah wah. Sumuhun atuh bulan mudah-mudahan bari angkat ka tengah tegak urusnya teracing sukses. Abdi teh gua penting oge ngadonga we kana tos mararaot. Juragan Gatot Kaca katun waasna. Juragan Abimanyu. Syur kulan anu nyaeun ka abdi parantos marulang ka alam asa. Nyaeta molongpong jalan ka gedong. Asup ka alam nirwana alam asa poe panjang negara tunjung sampurna. Alam nu teu kaselang-selang. Mudah-mudahan eta perjuanganana sing jadi amal anu hade anu bakal ngadedetkeun anjeunna kana alam kanikmatan. Ya, kitu kula anu teh sok ceurik upami ras emot ka Juragan Gatot Kaca, Juragan Abimanyu marurang kali kene. Jiwa juangna eta nepi ka ngagedur dina dadana. Lomo Juragan Abimanyu madugi ka karancang. Tinuh ku panah salirana. Keur dibongohan ongko. Iya, ongko ulah licik berata yuda teh tapi naha maranehna. Itu licik teh jigana teh suka. Iya. Tapi sing inget wong becik bakal kaciri wong salah satu ning Allah. Mohon lah. Sama silaka jeung salametna jalma gumantung ngamal perbuatan. Yo. Dupi salira bade ngaping saha. Ya beureun. Kakakang Sadewa, kakakang Bima ka juga dieu we. Daya mah geus jarang. Divisi lagi geus kurang. Wah sakitu. Ayo. Gedurkeun deui sumanget mah. Siap lah. Di mana mau maneh? Di kemah lah. Dek ditepungan heula kurang minta doa. Hah? Dek minta doa. Nuhun lah. Mun bapak menanya kitu kula kocak di kemah teh kula eta ai wengi anu dibaeukeun mahalodo nepi ka hanyir teh getih hangru nyaeta getih nu kabawa angin di tengah tegak Kurusetra bangke gajah bangke kuda bangke jelema ngurukana teh komo aya geus babaung serigala meureungan ngemegetih anu aya di Medan Danalaga kareueung mudah-mudahan anak insyu bakal datang sing ngarti kana sejarah sabab leungiteun sejarah bakal leungit nilai-nilai juangna. Nuhun nebus kemerdekaan nangtukeun adi jeung bener teh malukana
Oh, saya capek siapa ya? Kopi. Itu cekal dia oke. Kopi. Jas merah gitu ya. Naon jas merah teh jangan melupakan sejarah. Jas hujan, pakai we ku si hari hujan aja mah. Sakitu pun. Ayeuna teh Kurawa dengan ukur seyudana dur sasana jeung si Sangkuning. Pamit tiasa mah Sangkuning mah jeung abdi pilawadeunana. Nya. Ya, di mana hayang nyunatan Sangkuning. Iya. Tete Sangkuning teh sabenerna mah lain turunan jelema. Turunan Sang Bango. Sok malih. Geura nyiapkeun taraga jeung pikiran. Mangsa kiwari bakal pamungkasna Bratayuda. Kari nantukeun nasibna mana bakal elek nabanan bakal menang. Abdi mah optimis, henteu pesimis. Yakin di mana-mana oge nu pihak bener nu bakal menang mah sanajan ngalaman sangsara balangsa. Sabab numutkeun beja ti kiai naon? Ai jalan ka sawarga mah rumit. Nya heuh. Mun jalan ka neraka wah babari. Nya. Nah kumaha babari teh jalan ka neraka? Pejakan nu ngaliwat dagor ku nya. Sakitu jeung ini. Mental restuna ka bapak maneh. Moga-moga sukses ya. Abdi bagi tentang terus bakal ngiring Cikibung ke di tengah. Ya. Pilih kirang tanaga sama teh abdi 3 kali. Bang Sulaksana. Iya. Ya. Antara Pak Oni. Sumuhun kula doa nanti abdi sukses. Ya. Raden Setyaki hingkang bakas medya tuminak ing Tegal Kurusetra. Maksud mimpin pasukan deui pikeun ngaping Bima sareng Sadewa. Halu mampah ngeprek saudara gebing sosoderan. Itu kaayaan sumangetna perang di pihak Pandawa. Woi, Kurawa. Seyudana dur sasana Sangkuning. Dalam aing diberi kesempatan jeung aing diadu teh sia. Pasti berpati utang we apa lamun ditinggal hakikatna jelema hirup ka alam dunya teh perang ungah poe teu perang jelema dina dadana merangan pangabutuh merangan kahayang takuha sakitu
ieu teh hiji gambaran hirupna manusia anu kumulip di alam marca pada ya satu acara nyaksian karena Bratayuda sagar rupi oge ulur hoyong katingali puluh dongkap akang teh ayeuna parantos katingali tarang paripaosna di halaman kantor kecamatan itu kecamatan Cikarang Pusat di Nararaga Pesta Rakyat di Cikarang Pusat ieu hari pramuka anu ke-52 Dirgahayu pramukanya hari jadi Kabupaten Bekasi anu ke-63 hari ulang tahun kemerdekaan anu ke-68 Dirgahayu Indonesia sareng halal bihalal hiji Syawal 1434 Hijrah anu disesepuhan ku pangresana Ibu Bupati miwah Bapak Wakil Bupati oge kulawarga besar Pemda Daerah tingkat 2 Kabupaten Bekasi dina wengi ieu nyaeta diayakeun hiburan wayang golek mereka kuping tadi rupi-rupi kegiatan anu tos diayakeun di ieu kecamatan di tiap-tiap desa prestasi-prestasina ka kuping tadi mudah-mudahan kapayuna cingaronjat tina sagala rupa widang nyaan pangwangunan ayeuna boh infrastruktur jalan-jalan jeung sajabana mararajeng beda jeung baheula da ieu teh baheula batuk paragi ngangon sapi ayeuna jadi puseur dayeuh bangunan-bangunan anu kitu arah rendahna oge pausahaan anu bisa mukakeun lapangan kerja ka jalmi-jalmi nu aya di dieu tadi geuning ka kuping saur Bapak Camat ngurangan pan jalma-jalma anu eueuh gawe teh ayeuna mah aya sasatna aya barokahna ku hal sakitu nuhun mudah-mudahan ieu Kecamatan Cikarang Pusat cing langkung majeng langkung ngarojat tina sagala rupina Bapak Camat kalih Ibu Pajang Yuswana kalayan salami ngabdikeun diri ka negeri sabaraga ka nagara jadi fasilitator tingkat kecamatan cing wilujeng cing jadi ibadah ngaran-ngaran jadi ibadah mah dijamin ku pangeran oge pan ya Bapak Nin Syamsuddin Pak Camat anu tadi panginten kadangu ku sadayana dina wawancarana dina sasauranana dina ijab kabulna meredih ka warga masyarakat sabudureunana hayu ngahiap ngahayu-hayu pikeun gawe bareng nyingkirkeun baju leungeunkeun sakatuhu ngabdikeun diri ka negeri sabaraga ka nagara teh upama tanpa babarengan tanpa paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai-antai tangan hese dek ngawujudna tapi ku cara gotong royongnya atuh Bapak Ketua Panitia ya Pak Wes Pak Karya Supriyatna Pak Parli Raja Siregar Pak Soleh Sukmana Pak Alpian Pak Abdul Siba aya Pak Mulyana Pak Kali Maja Utama Pak Tatang Sumantri Ibu Hajah Maria Ibu Wasna Ibu Rumengan aya Ibu Hajah Fatimah di Bekasi aya sareng Pak Haji Endang Pak Haji Budi nuhun Wilujeng Tepang Pak Beni Bekasi aya Pak Haji Bambang Sulaksana
Cep Supeni. Bapak-bapak kepala desa sa kecamatan ieu aya. Nuhun Kang Odik Wilujeng Tepang. Cep Odik di Ciamis nya aya. Neng Ida di Kuningan aya. Pak Haji Herman Balaka ka dieu aya. Hatur nuhun Wilujeng Tepang. Aya kubag ya nya penting ieu urang. Pak Haji Soleh nu ayanya. Komo ngiring reueus akang Pak Dr. Anas Haji Bambang Sulaksana MM eta teh caleg DPRD Provinsi Jawa Barat. Dapil ieu Kabupaten Bekasi nya. Nomor urut 2. Mudah-mudahan sing hasil di Jawa Barat boga wakil urang Sundanya di Gerindra nuhun. Mudah-mudahan siapa ngurut giluran sapernya tidak nancing jadi Pabang-bang. Iya. Atuh cenah Pak Wahyu, Kang Wahyu ayanya. Tukang kalapa teh. Di kanang gereng. Bapak Haji Nanang sesepuh. Iya, nuhun Wilujeng Tepang. Pak Holik eta oge caleg DPR RI namanya. Sami ti Partai Gerindra Wilujeng. Penting ieu asa regreg heueuh keur mangalodo ongkong. Alah, Pak Haji Kunang aya Pak Haji Kunang. Pak Haji Kunang Komala Jaya. Di Cijame nuhun Wilujeng Tepang. Pak Haji Agung Komala Jaya aya. Nuhun. Bah Oni Tabroni Sukamahi. Wilujeng Tepang sareng akang penting ieu. Iya. Mudah-mudahan kapayun tiasa ditepangkeun deui sareng akang saparakansanya. Iya. Ya. Anu tebih anu caket malahan aya rombongan Mang Namin grup Jaipongan dinya beladinya. Nuhun mudah-mudahan sami-sami majengna. Atuh anu aya patura patali sareng rengsena boboran siam. Sanaos parantos leuwir ti akang saparakansa. Hapunten tina sagarupiha kalepatan ageng simonten alitna. Komo dina pagelaran wayang golek seueur lepatna batan larasna. Tadi geuningan aya gangguan beletuh kuning. Mixer bitu. Untungnya ya anu kagungan panggung, kagungan mixer ditamut ku akang. Iya. Tukang kenang eueuh. Saya aya we tukang suuk teh. Anu penting mah jalannya si horeng teu anger jeung di dunia mah pasang surut. Tadi dia meureun urang kudu sobar jeung tawakal teh. Sadar dina sagarupana. Tak kitu euy. Mudah-mudahan sadayana sing paranjang Yosua arageng milik amin nya peperikeun akang kamari para akang teh balik di Singapura bari ku ubar. Faktor usia meureun akang teh geus sagala karasa. Maka jeung aya kencing manis, darah tinggi, jantung. Padahal budi we anu manis teh lain kencing manis euy. Alhamdulillah Gusti tiasa ditepangkeun deui dina pungi ieu di kecamatan anu mah kapungkur di Pemdanya. Alah. Sararono dek teh nya ge. Duh. Komo Bapak Haji Bambang Sulaksana mampun da puguh eta mah. Hah?
geten iya Pak Haji Soleh nanti geten kan alhamdulillah jasa tepang deui syukur kanu Maha Agung umur teh nepi ka danget ayeuna padahal urang teh geus kolotnya euy geus hoream ngawayang teh dina duit leutik alah mau lamun ingat karena kejadian lebaran tukang dewek rek ngawayang ke Bekasi teh harita teh teu ingat padahal harita teh harus mudik teh nih harus balik macet di jalan teh hari ini jam 3 di imah teh rek ngawayang ke Bekasi aya panayagan mah isuk-isuk hari ini Lebah pada larang mobil teh mogok ongkos makanya ngerek ke Bekasi geus jam 5 di pada larang teh wah cilaka ya pasti nu hajat ngambek moal teu bimoli bibir monyong 3 mili keur mah macet kata-mata mobil mogok bayangkeun pada larang tahu ngapuh tah harita can aya tol aya ruas bageunya jeung aya ngising we ini aing dilebak ka tempo aya susukan besirikna notong-notongkeun maneh da beuteung geus ngurilit tapi eta welu hese ditahan jo perecet busiat lain busiat modal gitu-gitu udah gede wah piceun teh kolor teh wae atuh dewek teh make celana jero atau make kolor kayak make celana daripada rusuh teh ada nyetak itu sok nete semplek semplak aya ngasukeun celana aya sakuna ka kait tuh berawak teh tuh molongo saku teh aya datang ka tongoh mobil acan hirup keneh wae beneran aya bus sasaledak pegat ku dewek terek we dek teh kana bus supir tinggalkeun aya dina bus tong boro anu diuk nu nangtung oge pas sedek ngan untungnya dina bus mah aya pamuntangan gini kieu tah ieu we ngajajar aya di rem teh beletuh hulu urang teh ka batur keur mah kitu deui keturuk-turuk jo sulusup eta copet aya kana saku aing awewe copetna teh deui beuh tobat karasa ngagara jam kena saku jo kep teh kana bobogaan aing teh apa saku na molongo eta ge kadenge ku aing copet teh ngomong nah cenah HP teh hipu nah cenah HP teh ngarenghap wah didengkek ku aing kokonna teh sok sia reret teh bener awewe sok sia mending dicorowokeun copet ku aing kabeh pada deungelan mending cook atuh meunah we aing nepi ka Bekasi teh peler kita pengalaman bisa gitu aing jeung meunah aduh disangka aing karunya mah anu mudik di Sumatera ke Jawa Barat di Riau meureun dek balik ka
Cikarang urang da urang Jawa Barat di Bangkahuni nepi ka Merak daripada teh numpak kapal feri aki-aki teh balik urang ka Jawa Barat geus neang incuna urang nanti teu di Riau eta mah di tengah kapal teh lain kalaluar teh jelema teh muatan maksudna mah hayang nempo pamandangan laut dina dek teh ngajajar bari katebak angin laut aya anu ngalung-ngalungkeun duit receh gini eta mah jo jerit teh aya awewe satengah tuwuk ngajerit tulung si horeng kantongna murag ka laut sedangkeun duit 10 juta bila kantongna teh surat-surat penting we keun bae duit teh macam urang satengah ewang we tulungan itu kantong kuring ragrang saha nu rek nulungan sok da ka laut sarua aja modaran maneh naon teh nyawer murid itu namanya ka dewe nuhun jang tetangga dewek murid teh bagi yang sing buru-buru cager ya karek nepi ka mana aing dongengnya poho deui tulung kantong kuring gerag-gerag usaha nu rek nulungan gara sok ka laut sarua aja modaran maneh tapi aya eta aki-aki teh juga jeleng gejebur teh kecuprak karawe kantong teh kabeneran eta mah pagawe kapal ngalungkeun ban munang nalian ku tambang jeung ni beleng kabeneran karawe salamet ke si aki eta atuh anu nempokeun teh didinya teh angkat jempol hidup aki hidup jago aki jagoan eta aki-aki dipuji kitu teh lain atok ngadon baketut baut asup ka jero kapal nyopot kantong tina kantong nyopot bedog dipesat bedog diacung-acung kieu jelema mah angger hidup aki hidup montong hidup sia goblok sok ngomong siapa beja ka aing saha nu nyuntrungkeun aing tadi meureun soak meureun aing nu nyuntrungkeun ampun Gusti tapi gede milik eta si aki eta si ibu-ibu teh mikeun 5 juta duitna aki cenah lumayan nya keur jajan kadekeun bari baheut ambak ongko butuh ongko datang teh ka Cikarang eta si aki bebeja ka si Nini menang duit oh si Nini nyepi ka jigrah isukna meuli rak piring 2 meuli BlackBerry imah nengang atuh tepas gede udud ngelempung ngududung kawung si aki si Nini nyepah ngebayangkeun eta si aki teh ti kejebur serengeh mana teh seuring sorangan merong eta si aki ka si Nini ai merong na teh kana susuna sangkilang susuna geus siga giribik burut ini
jika kiribik butut beres ini teh era di perong ku salaki naon maneh teh Hasan ngaranna teh tara-tara ti sasari merong teh menisiekeun ih lain sia bener nama sih aing teh geus 35 tahun teu ngalaman kikituan ayeuna aing aya kahayang kira-kira maneh daek sih baru sia teh aya kahayangnya juga teh aing wae kitu sarwana nih oh hayu atuh ai kuat keneh mah kata mah atoh si Aki dikitukeun teh jo dirik-dirik sini nih dibawa ke kamar wah asal ucu der caritana gatrik eta sini nih nepi ka ngajerit atuh lah sia Hasan naon sia teh beukeun ngajerit kawas gadis we lain aing mah kaget naon eta bobogaan sia bet jadi gede gitu aduh goblok lain gede nilep geuning eta